Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atanapi kasang tukang sajarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa aja carios teh ditulis ku Paaan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Pangagung ti Banten teh geus neuteup deui beuki seukeut. Maksud sia, urang dayeuh pakuan kudu aya nu hianat. Bisa kitu, aing ngadenge urang Pajajaran mah wakal dina babakti ka nagara. Palia secara dihianat. Ngadenge eta omongan Jaya Antea seuri mesem. Jijim kaula sanggem, janten jalmi anu merjuangkeun urang Pajajaran janten Islam sagemblengna. Carana nyaruntuhkeun heula Komara Raja, ceuk Jaya Antea. Ceuk Jaya Antea, rakyat mah moal satia jeung satuhu karajaan anu teu babakti ka raya. Komo nu gawena ngajauhkeun rahayat tina kajamugaan hirup. Lamun rakyat geus nyewa ka pamimpinna, otomatis rakyat bakal ngabalieur, moal babakti moal satia ka raja, ceuk Jaya Antea. Jadi kada diusahakeun kumaha carana rakyat henteu percaya ka pamimpinna, omong Jaya Antea deui. Rupi-rupi kagorengan raja parantos kasakuan ku jisim kaula. Malah saupami peryogi jisim kaula tiasa nyiptakeun beja-beja bohong ngeunaan kagorengan raja Pajajaran. Alus tah reka padaya teh, sanajan ceuk Islam mah teh diwenangkeun, ceuk Pangagung ti Banten. Namung saupami perjuangan jisim kaula hasil, jisim kaula hoyong nampi upah. Hah? Upah naon? Upah pangkat. Tangtu Karajaan Banten tara mapohokeun kana jasa jalma. Beuki badak jasana, beuki luhur upahna. Tapi ari sia hayang diupah naon? Hoyong dibenum jadi Raja Pajajaran. Baru Raja Pajajaran anu tunduk ka Banten, jisim kaula parantos apal naon bae kakurangan para pamimpin Pajajaran. Jisim kaula apal pisan naon kahayangna rakyat Pajajaran. Janten upami jisim kaula anu ngarajaan di Pajajaran, Pajajaran bakal jaya namung tetep aya dina sahandapeun Banten. Daya pakuan kedah kaereh ka Banten. Aing mah hayang Pajajaran bilu ka Islam, atuh kana tangtos bakal gitu. Hartina kudu dipimpin ku raja anu ngarti soal Islam. Jaya Antea ngahuleng. Tapi lamun bener sia sanggup meruhkeun Pajajaran sanggan tunduk ka Banten, heug bae sia nu jadi rajana. Ngan pasaratanana sia kudu ngarti kana ajaran Islam.
Jisieum kaula sayagi kaula nun. Ari kitu mah. Cik sia nyupri ilmu kaislaman heula sing sampurna. Cik sia indit ka mana bae. Kapuseur-puseur pangaweruh ngeunaan Islam. Sia eudeuh ka tanah Arab jig. Sia eudeuh ka daratan Cina jig. Ulah salempang ku waraga. Sabab Banten nu bakal ngawaraga dan segala keperluan sia. Tepikeun ka sia jadi jalma anu jumhur dina urusan keislaman. Jaya Antea sanggup pisan nyubadanan ieu pasaratan. Bade enjing bade pageto malah mun mah kedah dinten ieu pisan. Jisieum kaula sayaga Gusti pangarsa. Ceuk Jaya Antea. Tapi kasanggupan Jaya Antea di satujuan malah tekungsi sababaraha halilana Jaya Antea mangkat ngalalana ka tanah Arab. Tujuanana nyuprih pailmuan Islam. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra katresna dongeng Sunda Kanggilang. Nu kapedangkeun tur kajomantarakeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Kacaturkeun Jaya Antea nyupri agama Islam di Arab salila 20 kali saren tahun. Hartina meureun ngalalana di tanah Arab teh salila kurang leuwih 20 tahun kasugri. Bareng jeung luntana Jaya Antea ti Pajajaran salah saurang putra Prabu Siliwangi anu katelahna Hyang Santang. Sarua ngumbara ninggalkeun Pajajaran. Sakali deui urang bahas saha sabenerna ari Hyang Santang. Dina pantun Bogor episode dadap Malang Sisi Cimandiri disebutkeun yen Hyang Santang teh oge sok nampalandian Kian Santang. Disagigireun ti eta oge sok nampalandian Prabu Anom Arya Cakrabuana. Lamun anu dimaksud di dieu teh Pangeran Cakrabuana nu ngadegkeun Karajaan Cirebon tangtu meureun ieu teh Raden Walangsungsang, putra cikal Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dina carita pantun Bogor disebutkeun yen anu disebut Prabu Siliwangi teh nyaeta Prabu Nilakendra tahun 1550 hiji tepikeun ka tahun 1578 Masehi. Hartina Hyang Santang atawa Prabu Anom Arya Cakrabuana teh atuh putrana Prabu Nilakendra. Terus lamun nya kitu ari lalakon Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana kumaha? Kapan ari cek sajarah Bogor beunangna Dr. Andes Saleh Dana Sasmita mah anu kadungsang-dungsang diberi ku pasukan Banten ka ditu ka dieu teh tepikeun karek mentas di Tegal Buleud ka Pulau Christmas. Nya Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana raja kagenep atawa raja pamungkas Pajajaran. Mana nu bener jeung mana nu kaliru? Hese ngabuktikeunana kasugri. Sabab ieu lalakon teh disusun jauh sabada Pajajaran Bura. Anu ngadadarkeun ieu lalakon henteu hirup dina zaman harita, henteu deukeut jeung tokoh carita jeung teu ngawawancara langsung tokoh carita. Sajarah Bogor beunangna Dr. Andes Saleh Dana Sasmita oge dan nyokot rujukan tina naskah Wangsakerta anu ditulis dina abad ke-17. Sarua Wangsakerta oge teu ngawawancara langsung ka tokoh carita. Henteu ngabandungan kajadian sebenarna kajabat tina catatan-catatan sejen jeung tina carita lisan. Tapi keun we eta mah kasugri sabab kangaranan sajarah moal persis 100%. Sokomo ieu nu nyaritakeunana beda-beda. Ngan supaya teu ngalirkeun anu ngadangukeun anu nyusun ieu carita. Nya nu nyusun ieu carita mah eudeuh milih yen anu dimaksud Prabu Siliwangi di dieu teh nyaeta Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana. Yen anu dimaksud Hyang Santang atawa Kian Santang dina ieu carita mah lain Kian Santang nu udag-udag bapa nyaeta Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kaleuweung sancang Prabu Nilakendra mah geus teu ngalalakon sabab saprak puseur dayeuh diobrot Nilakendra abur-aburan ninggalkeun karaton. Teuing leos ka mana sabab teu kacaritakeun deui kitu ceuk versi buku Sajarah Bogor mah. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu, mitra katresna dongeng Sunda Kanggilang.
Urang laju neruskeun deui lalakon lamun dina carita dadap Malang sisi Cimandiri mah Jayaan teh ngalalana ka tanah Arabna teh salila 20 kali seren taun. Meureun salila 20 kali upacara tahunan kuera bakti di dayeuh Pakuan. Nya hartina jauh ti Pajajaran teh salila 20 tahun. Lalakon dadap Malang sisi Cimandiri henteu nerangkeun nyieun lampah naon Jayaan teh di tanah Arab teh. Tapung jeung saha tawa jeung guru ilmu agama ka ulama Arab mana bae teu dijelaskeun ka Sugri. Ngan dina dongeng bisa jadi disebutkeun yen tepung jeung Sayyidina Ali tur ngaku Kian Santang. Ngan anu ece samulangna ti tanah Sunda samulangna ka tanah Sunda Jayaan teh ngulincer ngadatangan Ambarah Hayat Pajajaran tur ngaku ngaran Hyang Santang putrana Prabu Siliwangi. Atuh kangaranan dina zaman harita saha anu geus patepung jonghok jeung Hyang Santang atawa Kian Santang rakyat maukur apal ngaran tambuh rupa eukeur mah Hyang Santang teh gawe ngumbara kaditu kadieu neangan ilmu panemu jampe pamake jeung dipake babakti ka nagara. Pajah sawatara pagawe karaton mah nya aya nu apal ka Hyang Santang atawa Kian Santang putra Prabu Sedaraga Mulia Surya Kancana. Oge aya nu kungsi apal kajayaan teh cek anu nyaho antara Kian Santang atawa Hyang Santang atawa Kian Santang teh memang keuritan beungeutna sarimbag jeung Jayaan teh. Jadi lamun Jayaan teh ngaku-ngaku Kian Santang tehnya bakal babari dipercayana ka Sugri. Ngan meureun anu ngabedakeun mah dina laku lampahna. Ari tujuan Kian Santang anu sajati mah loba ngumbara teh sangkan lamun boga ilmu anu luhur eudeuh dipake babakti ka nagara. Ari Jayaan teh mah ngalap ilmu ka jauhna teh eudeuh ngaruntuhkeun nagara nya karajaan Pajajaran. Nah boga lampah kitu teh alatan boga cita-cita badag hayang ngarobah ageman Pajajaran jadi Islam sakumaha ka hayang Banten atawa pedah nyeri hate geus ditundung ti karaton. Ngan anu jelas salila kukulunuan di wilayah Pajajaran bari ngaku Kian Santang putrana raja teh Jayaan teh nyieun rupa-rupa reka perdaya kumaha carana Pajajaran katut rajana dina hiji waktu teu dipercaya ku rakyat. Jayaan teh nerangkeun yen salila ieu Pajajaran teh nyokot jalan salah dina milih ageman. Saban-saban inyana mulang somah tambah loba nu baroba malah geus lain hiji dua deui nu ngalawan ka Pangiwa ngalelewa kanu adat tali paranti ti karuhun malah aya nu warani ngutuyut ngucut pager pakarangan anu sangar jeung ti peuting maledogan imah puun samalah nyaliara aya beja yen mun raja Pajajaran terus bae memunjung batu jeung kayu sinembah ka mata poe nagara Pajajaran bisa lebur katuhu baris kalaparan eueuh tumbalna. Moal aya kajabogaan hirup nuturkeun raja Pajajaran mah kukutina ukur selam nu bisa nyelametkeun jalma di dunya jeung di akhirat mah ceuk Jayaan teh ka rakyat nu ditebunganana. Ku ayana kampanye sarupa kitu nya lumayan loba Ambarah Hayat nu pindah ageman anu tadina nyekel ageman Sunda pindah ka Islam nu tadina ngagem Hindu jeung Buddha pindah ka Islam. Bisa jadi Ambarah Hayat Pajajaran aya nu parindah ageman teh sabab boga alasan yen Islam jauh lebih sampurna dina mere jalan bebeneran. Tapi bisa jadi Ambarah Hayat anu pindah agama ku alatan kuciwa ku kaayaan kapanan geus ditabeuh tuluy-tuluyan yen salila Pajajaran dicangking ku sababaraha raja kabeh henteu sanggup ngajamuakeun rahayat ku kajadian susah uyah susah petis bae geus ngabalukarkeun rahayat balangsa.
geus kaliwat zaman zaman leuit salawe jajar sajajarna salawe leuit. Pakaya teh bro dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah teh. Cek Ambar Hayat nuturkeun ucapan Jayaan teh. Pikeun udah kejamugaan hirup lahir batin, pikeun neangan jalan keselamatan tepi ke akhir zaman. Muru keselamatan dunia akhiratnya deilian iwal teh pindah pilempangan. Sabab ieu teh da teu ngarempak larangan raja. Ceuk rakyat sejena. Kaulah teu nyarek somah pindah agama. Nu dicarek mah pindah agama. Sabab eta sarakah ngaranna. Teu kaop datang anyar. Laju pindah. Dina kanyataanana Kasugri, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi memang ngabebaskeun Ambar Hayatna nyangking agama naon bae. Sanajan agama nagara di Pajajaran mah nyangking agama leluhur. Kabuktian ku medalna kitab siksa kandang karesian dina zaman harita. Api rakyat bebas milih agama naon bae anu tadina ngagem agama Sunda. Sabada datang na Hindu Buddha laju pindah. Sabada jol agama Islam laju pindah kana Islam. Bral, atu apanan para putra Sri Baduga Maharaja nu tiluan nyatana Walang Sungsang atawa Pangeran Cakrabuana. Raja Sangara jeung Rara Santang nuturkeun agama biangna nyi Subang Larang nyaeta Islam. Teu dihalang-halang. Para mantra para pepatih ge aya nu geus Islam. Yen raja teh nyarek somah pindah agama tur bibita ku Jayaan teh memang akhirna loba urang dayeuh Pakuan nu parindah ngaragam Islam. Ngan meureun teu cukup ku kitu Kasugri. Sabab ari Banten jeung Cirebon mah keukeuh menta sangkan raja Pajajaran asup Islam. Ieu anu keur dijalankeun ku Jayaan teh nu matak basa mulang ti Arab inyana mah sasat eureun-eureun ngahatean rakyat Pajajaran sangkan pindah agama. Nya meureun keur mah Jayaan teh boga ambisi hayang jadi raja Pajajaran. Saupama perjuangan nang Islamkeun Pajajaran hasil. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajo mantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Kasugri Sadaya. Jayaan teh begitu genah ku Raja Pajajaran sabab basa manehna mulang ti tanah Arab. Ngadenge beja yen Nyi Putri Purnamasari geus jadi pamajikan Raden Kumbang Bagus Setra. Jayaan teh ngadenge yen Nyi Putri Purnamasari teh geus jadi pamajikan Raden Kumbang Bagus Setra. Nya sabenerna mah manehna oge henteu kudu heran. Sabab apa nanti harita oge Nyi Putri Purnamasari jeung Raden Kumbang Bagus Setra teh geus dipapacangkeun. Ngan sanajan kitu tetep we ari dirina mah ngarasa diteng-teinganan. Nganaha make ngarasa asa diteng-teinganan. Nya meureun ari kahayang aing mah si Nyai teh direremukeun jeung aing lain jeung si Bagus. Ceuk Jayaan teh dina jero hatena. Wani cumarita kitu teh da naon atuh anu ngabedakeun antara Raden Kumbang Setra jeung dirina. Papada pangkat Sinatria Pajajaran malah ari dirina mah boga pangkat patih anu saban waktu nampa tugas nagara. Sabalik kapisan jeung Raden Kumbang Bagus Setra anu teu boga pagawean penting kajaba jadi pangawal pribadi raja. Soal gagahna soal kasepna asa babandingan we ceuk pikir Jayaan teh. Nu matak katindihan ku rasa nyeri hate akhirna Jayaan teh nepungan deui pangagung di Banten. Inyana ngaku geus sayaga pikeun ngajalankeun tugas nagara. Ngan maksud nagara nu ayeuna mah Banten lain Pajajaran.
Kasauran ti Panggagung Banten moal ngaluarkeun tugas resmi eta masuk baik cenah inisiatif Jaya Antea. Ngan lamun usahana hasil, tangtu sia anu baris nyangking kakawasaan di daya Pakuan. Cek Pangagung ti Banten. Ngan sanajan kitu kangaranan digawe jeung kapentingan Banten, Jaya Antea diwenangkeun menta bantuan ke Balad Banten di mana diperlukeun. Jaya Antea bisa ngayakeun komunikasi iraha bae jeung Balad Banten ka Sugri. Kaula oge bakal ngabejaan ka Balad Banten. Yen sia teh urang pajajaran tapi anu digawe jeung kapentingan Banten. Ceuk Pangagung Banten. Cek catatan resmi anu dijieun ku kalangan akademisi, sabada Prabu Surawisesa Jaya Perkosa turun tahta tur pajajaran dicangking ku Prabu Ratu Dewata. Antara tahun 1535 tepikeun ka tahun 1543, pusir dayeuh Pakuan teh diobro tepikeun ka dua papatihna nyaeta Ratu Sanghyang jeung Tohaan Sarendet gugur. Dina zaman Prabu Nilakendra, pusir dayeuh oge digempur. Batu paragi ngalantik raja anu katelah Sriman Sriwacana Palangkaraja direbut Banten tur diboyong ka Surasowan. Prabu Nilakendra ninggalkeun karaton teu kabejakeun deui ka mana caritana ka Sugri. Panaraja ngan saterusna dina zaman Prabu Ragamulya Surya Kancana, Balad Banten bisa nguwak ngawi karaton sabada Balad Banten nampa bantuan urang Pakuan sorangan. Jaya Antea apal sabaraha kali dayeuh Pakuan digempur ku Banten, tapi Balad Banten teu bisa tembus ka karaton. Hal ieu teh kusabab benteng pertahanan hese dijebol. Dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi basa anyar ngadegna pajajaran. Pertahanan jang keamanan karaton dijieun. Jahwi kita nyata benteng luar karaton rubakna 5 km, panjangna 17 km. Benteng wawag jangkungna leuwih ti 2 depa, sadepana teh kurang leuwih 1,8 meter. Aya oge lawang gintung atawa gerbang jiga kekepna ku sabubuhan. Nya jiga kekepna ku sabubuhan prajurit anu samagreng dijaga ku kekepna sabubuhan prajurit nu samagreng ku pakarang seukeut. Ieu teh kakara benteng luar. Pan aya dalam kitanya eta benteng jero karaton, sarua ieu ge aya gerbang anu dijaga ku sabubuhan patugas. Di sabudeureun benteng dibangun kamalir buatan anu ayeuna mah katelahna teh walungan Cipakancilan. Musuh anu ngagempur karaton pikeun unggah kana benteng karaton teh kudu mentasan heula Cipakancilan anu cenah dipelakan buhaya sagala. Engke geus bisa mentasan walungan oge kudu nyang haripan prajurit Pakuan anu maledog-maledogkeun tumbak, mentangkeun panah atawa ngalungkeun bandring anu bebendulna rocop ku cucuk. Sakitu susahna hayang nembus pertahanan Pakuan teh ka Sugri. Kajaba anu geus apal kudu ka mana jalan anu bisa ditorobos. Eta ukur sababaraha senapati anu apal salah sahijina nya Jaya Antea. Aya den apal jalan Rusia teh nyaeta Ki Jongjo. Jaya Antea apaleun yen Ki Jongjo teh patugas keamanan karaton, ngan manehna boga katugenah pedah pangkatna teu naek-naek. Jalma nu ngarasa di nyeri ku nagara mah bakal babari diajak pindah pileumpangan, ceuk pikir Jaya Antea. Dina versi sejen pagawe nu nyeri hate ku pajajaran teh lain Ki Jongjo, tapi sobatna Ki Jongjo da cenah Ki Jongjo namah urang Banten. Tapi nyakeun we versi nu eta oge satungtung nu disebut sajarah teh datangna ukur tina berita lisan mah nya teh jadi halangan beda versi oge ka Sugri. Model cek panalungtikan anu nyusun ieu carita. Pagawe nu nyeri hate ku pajajaran pedah ku ciwa pangajen nya pedah kuciwa ku pangajenda lain ku hiji dua. Lain ukur Jaya Antea, lain ukur Ki Jongjo atawa sobatna Ki Jongjo. Aya kejadian sejena. Aya berita lisan anu nepi yen genep bulan sabada karajaan Pakuan pajajaran diadegeun. Obat patih pajajaran sakaligus baruntak ka Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi.
Maranehna teh cek versi nu ieu mah katelah Ki Baliang Ulung, Ki Sanggara Palak, Ki Pramudista Jaya Menjang jeung Ki Muria Sangar. Maranehna teh tadi nama papatih anu kacida satyana ti jaman babakti ti Karajaan Galuh Kawali kene. Basa pindah ka Kawali nya basa pindah ti Kawali ka dayeuh Pakuan maranehna teh di Minang Saraya Kuraja. Cenah kira-kira pingaraneun karajaan anyar hasil gabungan ti Karajaan Sunda jeung Karajaan Galuh teh naon anu pantes. Nampa parentah nu sakitu pentingna atuh papatih nu opatan teh nyebar ka opat mazhab. Aya nu ka kaler, aya nu ka kidul, aya nu ka wetan jeung aya nu ka kulon. Opatanana ikhtiar sabisa-bisa, aya nu neangan para ahli basa, aya anu mujasmedi di poncolot gunung di jero guha jeung sajabana. Tina hasil usaha anu sakitu banggana sadaraya nimukeun ngaran anu ku raja ge disatujuan nyaeta Pajajaran. Papati anu opatan bungah kacida dumeh usahana kapake ku raja. Henteu bungahna teh sabada nampa pangleler maksad teh. Nu jadi mantegalan taranana eta pangleler teh henteu matak sugema pikeun kapentingan maranehna. Ti harita papatih nu opat teh jadi pundung suda kana gawe. Malah mah kololunta ti karaton karajaan teu bebeja. Nyaho-nyaho tegis baruntak we ka nagara. Cek versi nu nyusun ieu lalakon papatih anu ngabaruntak teh lila ide geliharna di wilayah Pajajaran. Ngojok-ngojok rakyat sangkan ijid ka raja atawa merangan anu embung biluk ka maranehna. Ukur Ki Baliang Ulung nu bisa ditumpes tepikeun ka nemahan pati teh. Nyaeta basa diobrot di wewengkon anu aya di mumunggang gunung Papandayan Kiwari. Ari anu tiluan mah terus nyieun kakacoan. Cek ieu versi mah tepi ka zaman Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana. Maranehna teh tetep nyieun kakacoan ngandu meh embung gabung jeung kelompok anu baruntak sejena sabab beda titik panginditan. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Cek versi ieu carita Ki Jongjo teh patugas keamanan karaton anu kuciwa ku raja sabab hese naik pangkat. Sabadara rencepan hiji waktu Jaya Antea ngadatangan tempatna Ki Jongjo di wilayah Jawi kita nyaeta benteng jero karaton. Ki Jongjo reuwas dumeh teu beja teh carita kadatangan ku Jaya Antea. Ari rewasna apan maneh namanya pisan yen Jaya Antea teh ditundung ti Pajajaran ku gara-gara bika. Kumaha? Senang berdaya namanya babakti ka nagara teh. Cek Jaya Antea. Berkah salila 20 tahun hirup kaulangan kieu jeung kieu we. Batur-batur geus naraek pangkat. Kaula mah angger purah jaga keamanan karaton. Cek Ki Jongjo nganglu. Nu naraek pangkat mah ukur nu dianggap pinter pisan cek ukuran raja. Ari anu biasa-biasa gawe namanya gitu teh lah. Omong Ki Jaya Antea. Ki Jongjo ukur ngahruk bari tungkul manehna. Ngitung geus 20 kali seren taun teu panggih jeung Jaya Antea. Boh manehna boh Jaya Antea geus papada kolot meureun ayeuna mah umurna teh 40-an mah. Anu ngabedakeunana Jaya Antea mah beuki tambah jaya, ari manehna mah kalah beuki nyirorot. Geus sababaraha kali diganti komandan keamanan karaton, kalah eleh ku budak ngora. Ayeuna ge manehna mah kalah sumujud tumut ka budak satepak da bubuhan itu mah lulusan Binaya Panti ditancang. Ari sedengkeun dirina mah ijen mertahankeun nagara dina ngalawan musuh ge ukur turunan ti kolot. Kolot napaeh ngalawan orang Banten boga ilmu ijen teh. Luhur-luhur teuing teu jiga lulusannya, teu luhur-luhur teuing teu jiga lulusan paguron kadugalan. Cing atulah bawaan kula gawe anu sakirana ngajait hirup kaula. Cek Ki Jongjo dina akhirna. Cek Jaya Antea ari hayang jaya mah cenah kudu bilu ka anu kerjaya.
Kasugi pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala paratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu deui enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.